Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 7 bade ngajelaskeun tentang drama. Mikawana perkara drama. Kecap drama asalna tina bahasa Yunani, dramoi nu hartina niru atau niron. Nalika mimiti munculina kasenian Indonesia, drama disebut tonel. Istilah eta dibawa ku urang Walanda. Dina bahasa Walanda, drama teh tonel nu hartina pintonan. Nurutkeun kamus LBSS, drama dina bahasa Walanda nyaeta hiji, carita sandiwara nu mantak sedih, jeung dua, carita nu mantak kukurayeun jeung mantak pikasedihan. Cindekna, drama teh nyaeta karya sastra dina wangun paguneman atau dialog di antara para palakuna kalawan dibarengan ku katerangan-katerangan sejenna nu dibutuhkeun pikeun kaperluan pintonan atau pagelaran. Aya oge pasing-pasing drama. Drama nurutkeun panyajian lakon. Tragedi, komedi, tragikomedi, opera, melodrama, farce, tablo, sentra tari. Drama nurutkeun aya teu ayana naskah drama. Drama modern atau konvensional kontemporer. Drama tradisional, wayang, tutur, bangsawan. Nurutkeun sarana pamentasan. Drama panggung, drama radio, drama televisi, drama film, jeung drama boneka. Aya oge unsur-unsur dina drama. Nu kahiji aya babak. Babak nyaeta biasana ditandaan ku setting tempat. Hartina mun ganti setting eta tandana ganti babak. Nu kadua aya adegan. Adegan mangrupa bagian babak biasa nu ditandaan ku nambahan jeung ngurangan palaku. Nu katilu aya dialog atau paguneman. Dialog mangrupakeun bagian utama drama. Nu kaopat aya pituduh teknis. Pituduh teknis nyaeta pituduh laku lampah palaku sarta ngagambarkeun kaayaan dina carita. Nu kalima aya prolog. Prolog nyaeta bubuka panganteur kana eusi drama. Nu kagenep aya epilog. Epilog mangrupa panutup drama eusina biasana kacindekan atawa amanat. Henteu tiap drama aya epilog. Nomor 7 soliloquy. Soliloquy mangrupa bagian carita eusian paguneman nu dikendalikeun ku palaku ka diri sorangan. Nomor 8 aya tema. Tema nyaeta paseur carita nu ngajiwaan sakabe eusi carita. Nu ka-9 aya galur carita. Galur carita nyaeta runtuyan kajadian dina drama. Nu ka-10 aya latar. Eusina tempat, waktu, jeung suasana. Nu ka-11 aya palaku. Nu ka-12 amanat. Hal-hal nu rek ditepikeun ku pangarang mangrupa ajen-ajen moral. Selanjutnya aya tata krama mintenkeun drama. Pagelaran drama atawa teater teh dirojong ku sawantara unsur di antara pamaen, sutradara, produser, panata musik, panata panggung, panata kostum, panata lampu, panata rias, jeung seksi-seksi kapanitiaan sejenna. Mun urang rek ngagrab pintonan teater di sakolahan, sakurang-kurangna kudu natarkeun hal-hal ieu. Nu kahiji nyusun kapanitiaan, nu kadua nangtukeun para pamaen, sutradara, jeung jadwal latihan, nu katilu unggal pamaen kudu latihan vokal lantaran aktor teater mah vokalna kudu ngocrang. Nu kaopat unggal pamain kudu latihan ngolah paramon atau mimik jeung rengkak atau ekspresi tubuh. Nomor 5 dina prungna pagelaran kudu kompak sareng tertib. Sakitu ti kelompok abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.